Kamari si Jem ngajakan abi Kang, ngajakan usaha dagang cireng isi, Atuh kari. Nah, tapi abi nak embung Kang make embung kunaon? atuh gacek manehna teh make ngaranna cireng isi biiroh. Nya atuh abi teh embung Kang. Nyatu teu naon, nyi geus usum kitu. Eta alus ngaranna tah. Jadi si ngaran teh bakal viral kitu nya. Cireng isi iroh gitu. Geus make eta sugan we viral payu gitu nyi. Cok sarua nah iya mah. Manya tuh Kang, abi dijieun isi cireng, jabang teh digoreng oke minyak, atuh panas. Lain kitu maksudna nyi. Maksudna cireng isi iroh teh eusina mah anggar nu sejen daging, bumbu pecel atau naon ngan anu nyieuna nyai iroh. Jadi cireng isi iroh. Cok agang ayeuna di bulan ku cireng, tuluy digoreng naik henteu. Nambung atuh. Ah,